Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang paamprok jonghok deui sareng simkuring D3 channel dina acara Dongeng Sunda. Dongeng babanyulan Sunda. Dongeng ieu dikarang ku Kang Wildan Kalapanunggal Cianjur Kidul. Hatur nuhun ka Kang Wildan anu tos tiasa ngintun naskahna ya ka simkuring. Kumargi Abah Kampung tak can tiasa intun di naskahnya. Mudah-mudahan kurang doakeun sadaya. Mudah-mudahan Abah Kampung enggal intun di naskahna nya. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan ieu dongeng anu kusim kuring bade dipedar nu ngabantu judul Maling Kebon Kacang. Rekaan naskah ti Kang Wildan direka kusim kuring. Mangga kaparayun sadayana. Di hiji waktu pamirsa urang kocapkeun di hiji imah anu sigrong anu alus imahna teh bertingkat loteng. Aya dua pasang salaki jeung pamajikan anu eta ngahoni rumah gedong sigrong teh. Eta lalakina teh urang Jawa nu katelah Mas Dalemin jeung pamajikanna ge deui urang Jawa. Nya katelahna teh Mbak Ningsih tapi sok disebut Mbak Ning. Ari si Mas Dalemin gawena sebagai kontraktor pemborong jalan anu sukses. Geus teu aneh imahna rempeg ku parabot anu mewah kitu deui Mbak Ning make emas di perhiasan. Rupana mah kaurus mulus si Mbak Ning ieu pakulitan koneng umiyang. Pipi ngadaun seur pangambung kung-kungan gado endung sapotong halis cepat biar hileun hideung ari cangkeng lentik ciga biola imitna ciga gitar Spanyol pokona mah ahai amboy mau mantep we pokona geulis Mbak Ning. Di hiji waktu pamirsanya urang kocapkeun di hiji waktu pas sore si Mas Dalemin teh aya telepon di bosna. Di telepon manehna kudu mangkat aya meeting penting keur ngabahas pagaweanana. Nyaeta di telepon ku bos besar katelahnya Pak Irfan. Sedih pemirsa si Mas Dalemin teh ninggalkeun pamajikanana anu sakitu baheunna. Tapi dalah di kumaha da ku pagawean daek teu daek manehna kudu ini ngomong ke pamajikanana. Sayang, Mas mau berangkat, ada telepon dari Pak Ipang, harus meeting Mas. Dah apa-apa, sayang sendiri di sini di rumah, gak takut. Enggak Mas, saya berani sendiri, tak apa-apa, berangkat saja, jangan khawatir. Iya, Mas mau berangkat ya, hati-hati di rumah, pintu kunci, kunci gerasi, pintu depan, belakang harus rapi, nanti ntar ada orang jahat. Ah enggak Mas, saya tidak takut. Mana di sini ada orang jahat? Kita kan hidup di sini udah berapa bulan aman-aman baik. Oh iya,
Kalau gitu Mas berangkat dulu ya. Akhirnya si Mas geus pamitan ke pamajikan Cius karena mobil erek meeting pamirsanya. Kocapkeun si Mbak Ning sorangan di imah. Leos asup ka jero bari nu depan panto garasi jeung panto hareup. Kocapkeun pamirsa waktu terus lumaku sore diganti ku peuting karasa jempling angin ngahiliwir nebak karena kulit karasa tiris si Mbak Ning terus beberes nutupan kuncian panto hareup panto garasi jeung panto tukang sakira-kira aman manehna naik kaluhur na kamar teh di loteng geus kitu babaragadang manehna buka baju ngalaan baju diganti ku baju tidur maksudna rek sare baju make baju tidur daster anu saluheureun tuur anu bahanna teh ipis tembus panang atuh si Mbak Ning teh keur mah boga pangawakan alus mulus make baju kitu amboy mau aduh cager kang Medan dibita wae geuleuh bita wae ka tukang dongeng yeuh si Mbak Ning make baju tidur anu ipis warna bodas tembus panang deui bau panjang si Mbak Ning teh golehe gogoleran bari nyawang lamunan bari diambing-ambing ku lamunan si Mbak Ning teh sare menikah tibra waktu eta peuting geus nunjukkeun pukul 12 langkung di saparapat di satukangan eta imah aya cing juringkang 2 jelema sigana geus diintip-intip eta imahna si Mas Delmin teh ku 2 jelema eta ciri jelema eta make baju hideung tarkos hideung omong ka babaturanana anu pangawakan rada busaka ro aman euy salakina teu balik euy aman euy ayuah urang cokel jendela tukang euy panto tukang aman euy hayu urang beraksi ayeuna sing goreng pamirsa eta duaan teh bangsat pamirsa gerong anu geus ngintai imah si Mas Delmin da itu imah si Mas Delmin mah pangalusna di daerah dinya daerah Cimahi di Duta Regensi keteyep kedua jelema teh cing keteyep geus pangalaman pamirsa jelema bau mah jelema bangsat cok ya jendela teh sakit pisan atuh geus muka teh jendela hujan sup asup ka jero lewat jendela baranggok asup ka jero gebeng molohok mata si meteun si Juhro jeung si Juren ningali parabotan imah sakitu patepakna heuring marewah di sini aduh lihat euy cekil urang euy cekil euy parabot marah lagi euy babat kabeh lah euy sugan loba duitna rek babat kabeh tapi euy cenah boga imahna urang paro baheula meh aman urang euy urang pekem siap ayo terus eta bangsa teh narahe ka luhurnya ngabukakeun pantun hiji deui gebrai kosong pamirsa barang mukakeun panto anu ditempatan disarean ku si Mbak Ning poho pantona teh dikunci ceklek gebrai panto buka gebeng pamirsa si Juren jeung si Juhro teh ngagebeng ningali Mbak Ning sare ngajepat bari nangkep guling otomatis pamirsa si dipingna katingali ping-ping nu gelempong serabeun kasih Juren deh amboy bo ro tingali ro aduh hati kamu mesti
Rek Opi. Aduh, kabita euy, geulis kita ngurus kitu euy. Pamirsa, cager Kang Wildan. Mbak Ning keur sare kitu. Ningali ping-pingna nu ngagrempok bodas mulus pamirsa. Kabayangnya aya cuk tidur bobo. Sapuna naik ka luhur nangkep bubuli. Ahai amboy pokona. Geus sok kumaha talian leungeunna wae dibekam suguta. Siap. Wah eta pemuda teh di bangsa. Terus si Curet nungkuk baham si Bani si Juhro nalian leungeunna kenca katuhu sukuna talian ahai si Mbak Ning reubas pamirsa atuh keur sare tibra aing ngebekam di jeung ditinihan di luhur arek ngkoak teu bisa da ditungkuk si Mbak Ning rek berontak teu bisa si Curen jambuk badak ngomong masih Juhro. Rok malah keluar heula euy. Aing rek kopi. Agehan ren. Geus oleh ewang. Teu talangkenya eta si Juhro, si Curen nya. Gonok lakina geus lok-lokan deui ciduh we si Juhro mah. Kabita atuh ningali Mbak Ning gitu cantik. Talangke beragadah pamirsa si Curet buka celana si Mbak Ning nu si Mbak Ning golentoran si bari dibekam resot si Curet teh mulai macunya macul keceru si Mbak Ning berontak teu bisa naon barang si Curet keur kitu pamirsa dan nafsu namagu leungeunna lesot anu keur ngebekam si Mbak Ning ngagorowo minta tolong. Mas tolong dilemin. Mas dilemin. Mas dilemin. Eta si Juhro bingung naha cenah awewe teh. Di lupakan kami tadi jeroan atuh gecruk deui si Jure beuki sumangatnya da si Mbak Ning eta jeroan si Mbak Ning eta sasambat deui ka salakina Mas dalemin tolong Mas tolong Mas dalemin suarana pamirsa karunya si Mbak Ning si Jure sumangat leuwih gecruk deui maju pamirsa sampai ka opat kecerukan mah cager kami dan aduh kacau ye aduh Kang Wildannya sing horeng si Mbak Ning sasambat ka salakina Mas dalemin ai sangkana si Juret mah minta di jeroan atunya gecruk deui pamirsa aduh atur nuhun ka Kang Wildan ya dongengna ku abdi tos katampi tos rengsenya dugi cekapkeun sakieu wae